Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du, Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Langkung tipayun urang sami-sami manjatkeun puja sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Shalawat sinareng salamna salalamina urang curah limpahkeun ka junjungan urang sadayana yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tegakantun kana janten keluargina, para sahabatna, tabi'in muslimin muslimat duwi ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ahli iman sadayana, alhamdulillah urang sadayana didugikeun deui kana ieu waktos yakni rutinan antanapi kana pangaosan. Mudah-mudahan sumbingna urang sadayana kaya tempat masing dibarengan kumana anu ikhlas supaya jaga di yaumil kiamah ieu perjalanan urang kapangi burhanana antanapi kapangi tina ladang urang caripina ieu tempat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sadayana, ayeuna teh panginten masih kene suasana puasa ya, tanggal sabaraha? 2 Lampung ya, 2. Cakedap deui pangintennya boboran. Pan aya cirina nya sakeun di lebaran teh cirina. Di antarana tarawih jadi sajajar, tah ciri teh lebaran. Di antarana eta kaleng-kaleng di arisian deui opak. Pertanyaanana, naon aslina kagiatan dina bulan Ramadan? Da geuninganan dina bulan Ramadan teh loba kagiatan, loba pagawean anu tara dilakukeun dina bulan biasa. Jadi dina bulan Ramadan mah aya beda. Dina waktu penting bulan Ramadan mah make aya nu maca Quran dina sapekeun geuningan. Dina bulan biasa mah teu aya nya. Teu aya. Sok sanajan nu ka kupingna teh awe unggul di ka mana lalaki aja. Isi aya nu nanyakeun ka mana cenah lalakina mah tawado bernya digolongina maca Quran. Ya. Tajanten dina bulan puasa mah beda jeung bulan nu biasa. Aya maca Quran, malahan mah geuning di bumi masing-masing teh make dibere daek muka Al-Qur'an tos netepan teh. Pan dina bulan biasa mah di mana? Malahan pentingna make wani salat 20 rakaat tamah witir. Pan dina bulan biasa mah teu mampu lin. Tapi dina bulan puasa mah make aya salat 10 rakaat. Malahan geus deukeut kana waktu lebaran sok ngabring mawa beas ngaluarkeun zakat fitrah. Aya teh eta pada melan teh geuning sok dilakukeun teh dina bulan Ramadan.
Namun atuh asrina eta kagiatan nu dilakukeun dina bulan Ramadan. Asrina bulan Ramadan teh nyaeta bulan Ramadan teh bulan pendidikan. Bulan Ramadan teh bulan ngadidik dikeun urang. Tah bisi hayang nganyahokeun berhasilna jeung henteuna didikan dina bulan Ramadan, mangka tingali dina 11 bulan dimulai di bulan Syawal. Bisi urang hayang nganyahokeun, tong nganyahokeun batur, nganyahokeun urang we. Cek urang teh ieu teh urang teh berhasil teh diri urang teh dididik sabulan campleng teh. Cek urang teu apal hasil jeung teu sukses jeung teu didikan sabulan Ramadan teh. Lamun hayang apal tingali dina 11 bulan dimulai dina bulan Syawal. Lamun mah dimulai bulan Syawal nepi ka bulan saterasna aya 4 perkara, aya 4 poin dina diri urang eta teh ciri berhasilna diri urang teh, awak urang teh dididik dina bulan Ramadan. Nah, mudah-mudahan we 4 ieu masih kapinulik urang nyamin. Sangkan urang teh berhasil dina didikan bulan Ramadan. Mana nu 4 teh? Nu kahiji ciri berhasilna didikan dina bulan Ramadan teh dimulai bulan Syawal selalu semangat dina ngalaksanakeun neangan ilmu. Gitu. Jadi dina bulan Syawal teh apang geuning diliburkeun teh tadinya malam pertama minggu pertama teh libur kan. Lamun Jumat lebaran teh Jumat payuna naos teu? Naos. Tah didinya teh dina Jumat ayeuna pan lamun lebaran Jumat teh pan libur ketika asup bulan Syawal teh ayo we hate teh hayang geura mingguan deui gitu. Jadi hate teh selalu hayang ngaji. Nah eta teh ciri berhasilna dina kitu diri urang dididik dina bulan Ramadan. Jadi saminggu teu ngaji teh aku teu geunah gitu. Ngalap-ngalap iraha dek ngaji deui teu geunah teh ngaji teh gitu. Ngan lamun datang bulan Syawal terus kurang lebaran lamun dina dinten Jumat atau Sabtu lebaran pas datang kana waktu malam Jumat payun kadenge sampai ke dina hati jangan Korea tah lamun ciri dina hati ayo wegah kana ngaji wegah kana mingguan ciri didikan sabulan campleng teh ke urang teh teh berhasil teh sukses urang dididik teh ya. Naon ciri kana ngaji teh ada wegah. Alhamdulillah urang manya dina sasi saum masih kene aya pangaosan, masih kene hadir dina pangaosan ya. Mudah-mudahan masing selama urang hirup di alam dunia urang masing ulang luput atanapi ulang bolos dina ngaji. Amin. Naon sabab penting pisan hirup di alam dunia ieu urang kudu daek ngaji. Ya. Sabab lamun teu ngaji mah tingkah laku urang hirup di dunia ieu nu dipigawe lamun teu diatur atanapi teu dibarengan ku jeung elmuna mangka tingkah laku urang teh teu nanaonna teu aya paedahna lamun teu dibarengan jeung ilmu. Ya, lamun dibarengan jeung ilmu mah aya manfaatna nya. Lamun ibadah potong boroding geuning lain ibadah oge lamun teu jeung ilmu nama ditolak mah ditarima moal. Mantap penting urangnya penting. Naon cenah bahayana lamun jalma geus teu daek ngaji di dunia nanti sibuk ngalakukeun aktivitas di waktu di dunia tapi dina saminggu aktivitas teh teu aya nyempetkeun keur ngaji. Saminggu eueuh ngajian, sabulan eueuh ngajian, satahun eueuh ngajian. Gitu aja gitu jelema teh nya saminggu teh eueuh ngajian.
bahayana lamun jelema geus teu daek ngaji hirup di dunia saminggu eueuh ngajian sabulan eueuh ngajian mangka seueur bahayana ngan tilu we sing kuring ya bade nyarioskeun tilu bahaya bila mana jelema geus teu daek ngaji. Jadi saminggu teh kudu dipikiran tah saminggu teh aya ngajian teh urang teh gitu ulah nepi ka saminggu eueuh ngajian 2 minggu eueuh ngajian komo sabulan eueuh ngajian tanda tanya kadenya urang alhamdulillahnya saminggu teh 3 kali dilakukeun ku urang. Tah kade bila mana nu teu acan resep atana teu acan daek kana ngaji emutan bila mana jelema geus teu daek ngaji hiji ku Allah bakal dikirim atanapi non gitu bakal dikirim bencana ya kawan. Bila mana jelema geus ngaji teh Allah bakal ngirim bencana. Bencana teh isi mufradna teh tina musibah. Musibah teh atawa kata lain mah balahi. Ari bala teh naon? Bala teh hiji perkara anu dipika mung tiba kana diri urang bala. Ari urang hirup di dunia hayang hese duit, hayang pamali duit. Hayang pamali duit. Hese duit teh amung tah hese duit teh tiba kana diri urang teh pung kae teh balahi hese duit. Tuh. Naon teh perkara anu mung non nempel kana diri urang kae teh balahi. Tuh. Naon anu secara khususna anu secara khusus nu bakal dibikeun ku Allah ka jalma anu geus tara daek ngaji yakni ulaha bima yarfa'ullahu barokata min kasbihim. Allah bakal ngangkat kaberkahan tina kasabna. Allah bakal ngahilangkeun kaberkahan tina usahana. Ari nyirikeun barokah jeung teu na kasaburang ade ulah ditingali ku penghasilan. Ulah kieu lain sia tama cenah barokah cenah usahana teh kurang gitu. Eta di penghasilan sampai 50.000 ayeuna mah sapoena teh cenah 50 juta barokah sia tama usahana. Eta mah lain ukuran barokah jeung teu. Ukuran barokah jeung teu na kasaburang teh ditingalina kieu ditingalina non kitu semakin soleh jeung teu na. Sok sanajan urang jeung pribahasana usaha ngan saukur menang sapoena 50.000 tapi ngadorong diri urang kana ketona ibadah ente ciri usaha barokah ya gitu. Ngomong usaha teh sapoe menang 50.000 tapi anak kebagian pangabutuh kacukupkeun budak balalager saleh urang atuh komo nepi ka mampu bingungan mampu puasa cek urang mampu berjamaah hakilan penghasilan teh sapoe teh teu gede ta eta teh ciri usaha urang barokah. Tapi lamun sabalikna sapoena puluhan juta tapi semakin loba penghasilan tina usaha urang tapi semakin jauh diri urang ka Allah eta teh ciri usahana teh dicabut kabarokahanana gitu. Itu eta mah lamun urang hayang nyahokeun barokah umur jeung teu na jeung urang teh umur urang teh barokah tana pintu. Rasa kering urang teh semakin kolot teh semakin getol ibarat teh semakin kebul gitu Eta cenah urang mah baheula mah keur ngora mah di mana daek mingguan ayeuna mah daek mingguan ayeuna mah daek berjamaah oh eta teh pastikeun umur urang teh barokah. Lain cenah baheula mah urang mah keur ngora mah wah kagiatan keagamaan teh tampil wae tapi teu kunaon geus kolot mah sagala boga ka masjid Korea mingguan henteu nya tah eta teh pastikeun umur anjeun teh teu barokah kitu hayang nyahokeun barokah jeung teu. Anu kahiji bila mana jelema geus teu daek
ngaji mangka bakal dicabut kabarokahan tina usaha. Alhamdulillahnya hiji tah. Anu kaduana ieu kerjalma atanapi akibatna pikeun ka jalma anu taradaek ngaji teh wasaniyatu yusallitullah ta'ala alaihim sultanan dolima ya. Jadi Allah bakal nguasakeun ka eta kaum nu taradaek ngaji teh bakal dibere pemimpin anu dolim anu teu nyaah ka rakyatna. Jadi lamun urang boga pemimpin anu teu adil ulah waka nyalahkeun ka pemimpinan. Naon sabab eta mah pemimpin nu teu adil nama eta mah akibat. Da asal muasalna tina diri urang. Ya, bila mana contoh urang teh presiden aya teu adil, ulah waka nyalahkeun presiden da presiden nu teu adil teh eta teh akibat. Da asal muasalna mah urang, sabab naon? Sabab urang non jadi warga Indonesia teh kedul kana ngaji maka bakal dibere pemimpin anu dolim ya. Tapi alhamdulillahnya pemimpin urang mah adilnya nu adil mah ya gitu. Nah jadi di lamana urang geus teu daek ngaji maka bakal dibere eta masyarakat teh pemimpin anu teu adil. Nah eta mah lurahna RT nah terakhir gitu. Dua anu paling bahaya ieu nu paling bahaya akibat keur ka jalma nu taradaek ngaji teh yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ieu paling bahaya ya. Terus ieu urangnya paling bahaya ieu ketika maut, ketika keluar di alam dunia anu disebutkeun maut ya teu mawa iman. Naudzubillah ya. Eta bahaya. Sabab jelema lamun maot teu mawa iman atawa jelema maot mawa iman sok sanajan imana sagede kaca derang ceuk pribahasana. Terus eta jelema di dunyana loba maksiat tapi maotna mawa iman sanajan leutik tetep akhir ningbali lila dilila oge sageus bersih dosana bakal diasupkeun ka surga dengan catatan mawa iman. Tapi lamun jelema sanajan loba amalna tapi teu mawa iman bahaya moal ngarasan surga lamun teu mawa iman. Tadi nya mata usahakeun saminggu mah sakali ulah nepi ka teu ngaji teu mampu saminggu 2 minggu sakali mah atuh nya saya na moal poe urang teu ngaji tapi urang pan loba kagiatan lain saminggu sakali usahakeun nya gitu. Usahakeun sabab bahaya luar biasa jelema nu geus teu aya ngajian hirup di dunyana yahrujuna minad dunya bi ghairi iman. Kaluar di dunyana maut disebutna teu mawa iman. Alhamdulillah. Ya, eta di antarana hiji tah ciri suksesna jalma dididik dina bulan Ramadan teh tingali dina 11 bulan dimulai bulan Syawal hatena selalu resep kana ngaji cirina saunggal mingonan aya eta ciri jelema sukses dididik dina bulan Ramadan. Hiji kadua na wa muhafadhatus sholatil khams. Ciri jalma anu sukses dididik dina bulan Ramadan teh tingali dina 11 bulan eta teh jelema teh resep atanapi bahasana muhafadhah lain saukur ngalaksanakeun tapi memperhatikeun ngoreksi salat anu can bener ya lain saukur ngalakukeun ukur tapi bener-bener salatna khusyuk salatna berjamaah dilakukeun nya sanes Ramadan teh apa dididik dina bulan Ramadan aya salat 20 teh ngan kade genceng nama ulah dibawa ke bulan Syawal kade mau gencengna dibawa ke bulan Syawal bawa rakaatna 20 rakaat itu kan kurang badiah qobliyah lohor qobliyah asar aya teh 20 kurang
Cuma dibawa teh kenceng nawe rasaeun. Mun itu bisa teh barang gede yo rasa teh cenah Ramadan ulah kita nama ya bawa marokaatna sing getol urang ngalaksanakeun salat dina bulan bulan Syawal jeung saterusna. Sabab naon? Sabab ciri berhasilna diri urang dididik dina bulan Ramadan. Ya, tata cirina. Jadi geus puasa teh jadi getol salat gitu. Muasana can hari tama can bulan puasa mah bulan-bulanan lain sajan bulan puasa salat teh sok diakhirkeun kadang-kadang. Ayeuna mah geus Ramadan ieu menangkeun jadikan. Oh, resep karena salat teh eta ciri berhasil dididik dina bulan Ramadan. Wa kadiru wa tilawatul Qur'an. Resep baca Qur'an. Ya, pati dididik dina bulan Ramadan. Ya, sok baca Quran. Kita geus beres bulan Ramadan, teh Quran teh ulah dituna di luhur rumah ge ulah. Teruskeun, kan kacek meureun beda ayeuna mah. Dina bulan Ramadan mah urang ditempuh urang hayang tamat tapi ka terus-terusan. Dina bulan Syawal mah atuh bagi waktu urang. Ya, tos netepan maghrib tah, tos netepan zuhur tah, erek salamar tah, erek sajud tah, erek sanain suka. Nu penting dawang maca Quran. Jadi cuma maca Quran teh sabulan Ramadan ieu. Pagi-pagi teh jeung Quran teh ke Ramadan hareup deui ulah. Sabab ciri berhasilna dididik dina bulan Ramadan teh santos bulan Ramadan teh jadi resep maca Quran. Sanajan maca Quran itu obat. Baca Quran. Sabab cek Kangjeng Nabi ge abdul ibadati ummati qiraatil Quran. Apang abdolna ibadah umat kaulama saur Kangjeng Nabi maca Quran. Oh cenah da teu bisa keun bae sabisana we niatane diajar. Ya samampuna urang we. Niatan urang diajar. Ulah nepi ka urang teu bisa, nepi ka henteu bisa beuki parah gitu. Da Quran mah nya semakin urang maos Quran terus digurukeun saya nama terus urang belajar maka semakin dilatih bakal lancar. Ngalamun Quran semakin ditinggalkeun maca Quran teh pokoke satahun teh maca Quran wah beuki pabeulit maca Quran. Sok kieu. Nu bisa oge maca Quran, ari tara maca Quran bakal jadi pabeulit. Ya, usahakeun baca Quran. Saya nama urangnya asongkeun kalau biasaeun sok urang rek maca Bandungan kumane, Bandungan. Salamna kalau mana bejaan. Terus sakitu urang teh, dulu nama kitu. Nah, awas maca Quran. Sebab cek Kangjeng Nabi nu utama ibadah umat kaula teh maca Quran. Nabi ka geuninganan salah satu latap tarisuna lil hisabi ayat tilu golongan engke di kue kiamat henteu naon kitu cek urang teu gentar antara kitu sieun ketika rek dihisab sabab jelema teh engke teh pan geuning bakal digiring ka alam hisab bakal dihisab tingkah lakuna dihisab teh naon dihitung tingkah laku eta jelema ti mimiti balik nanti ka maot eta bakal dihitung ya. Tah nu tilu ieu mah batur sarieun teh dihitung. Amalna nu tilu ieu mah tenang we. Bakal tenang tilu golongan ketika rek yang hareupan hisaban. Tenang we, da naon da yakin rek salametna. Mana nu tilu golongan teh nu kahiji jalma tukang adan. Lalawa ka tukang adan ya. Bangkanyaran lagi jadi imam teh kira-kira tukang adan. Awas tukang adan. Ketika jalma istiqomah sok adan, ya, bari akur jeung aturanana, bari ikhlas karena Allah, mangka eta jalma ketika engke di poe kiamat batur mah sarieun ketika dihisab, menana mah tenang we. Dan naon da yakin rek salametna. Tukang adan tah, hiji tah. Satu orang itu tukang ada dua orangnya. Iya nu kadua na jalma tukang maca Quran. Eta bakal tenang kan. Resep maca Quran. Jadi istiqomah. Amun tos depan maghrib kajian teh salamar. Tapi mau poe.
Ya, mulai masa kali saya bukan saju itu setahun wah. Jadi si pemasan aja saat itu tetap maca Quran. Cina orang merek maca Quran tek seminggu sekali we. Gimana? Gimana cina ngajar gua kena? Eta we cina abdi mah ngajar gua kena teh memeh na tepan Jumat sae sok. Datang rek memeh Jumatan teh datang ka masjid jam 10-an. Bari ngadaguan teh kana waktu doon karpek na Jumat gerem yang praktek maca Quran di masjid. Langsung sae niatan itikaf. Di mana we pasangkeun? Nu penting tina jarak saminggu antara isap poe teh aya maca Quranan. Ulah diganti deui gitu. Urang teh pan sok pokok. Urang teh sok inget teh hayang dunia we kumpul urang teh nya. Sok pokok kana perkara akhirat. Kali ulah pokok. Sebab di dunia mah mualita. Ya, awas. Maca Quran tah, maca Quran. Tapi ka cek Ibnu Abbas mah jelema nu resep maca Quran dina saminggu aya maca Quran gitu lah. Osok maca Quran gitu, gitu. Jadi teu lapur teuing osok maca Quran. Mangka eta jelema moal ngarasaan pikun di dunia. Yang pikun teh cek urang mah sekolah teh jadi lali gitu nya. Moal ngarasaan ngising dina kasur, moal ngarasaan kiih dina kasur. Sabab lamun kolot antara jalma geus ngalaman kitu eta teh mata kadorakakeun ka anak. Terus teh sok aja. Ya. Kadang-kadang anak teh sadar ketika boga kolot kitu ya nepi ka ngarasula hatena. Ngurus kolot teh nepi ka sok bari am-amkan pada teh doraka. Ya. Tanu sok resep maca Quran mah moal hese kitu lamun ketika mau teh beribadah ya. Moal ngalaman geuring lila nepi ka ngompol ngising dina kasur moal. Ya, sabab mata eta teh disebutna teh banyak naon ngaran namina teh nya. Mata kabahayakeun ka anak urang, mata kadorakakeun. Mata geuninganan sakumaha bageurna anak kanu jadi kolot tetep moal bisa ngabayar kaalusan kolot kanu jadi anak moal aja kumaha ge. Cenah kolot urang cirina kan kolot urang teh ngurus dimulai urang leutik kene nepi ka dewasa teh pan urang kolot ngurus ya. Heueuh cek anak teh da urang ge ngurus kolot urang puluhan tahun urang diurus nya diobehan di itu jeung dieu sarua eta diurus tetep moal kabayar. Mana nu teu kabayarna indung bapa urang ngurus urang mah dibarengan ku kanyaan. Anak ngurus kolot mah sok kadang-kadang dibarengan ku rasa mana? Rasa apa kadang-kadang rasa disadar tuh mata tetep moal kabayar nya. Tuh nya teh usahakeun ngaos Al-Qur'an nya. Malahan cekang jeung Nabi Iqra'ul Qur'an fa innahu tajimu yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maca Quran jelema nu resep maca Quran, bacaan Quran eta teh bakal lulungan bakal nyampaatan di poe kiamat. Ya, dan tilu ngirikeun berhasil jeung teu didikan dina bulan Ramadan teh yakni resep maca Quran dimulai bulan Syawal nepi ka bulan saterusna. Nu terakhir lamun urang hayang nganyarikeun berhasil jeung teu didikan dina bulan Ramadan teh wa kasratus shadaqah nya. Itu santos bulan Ramadan teh dimulai bulan Syawal jeung saterusna teh menangkeun resep pura bere resep sedekah eta teh ciri berhasilna dididik di bulan Ramadan. Jadi lamun hayang nyahokeun berhasil jeung teu nu tadi we nu opat eta ayakeun dina diri urang. Mudah-mudahannya urang sadayana semakin urang tambah yuswa teh masing tambah soleh. Amin. Mudah-mudahan amal ibadah urang nu alit nu agungna
nya musaikna mudah-mudahan masing aya dina panampian Allah, tingkah laku urang nu salahna nu alif nu ageuna mudah-mudahan masing aya pangampurana Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu baiknya kirang sareng langkung hapunten pangusudkeun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala anhu sahabat Rasulullah. Amin ya rabbi ya amal wa fi ummati ya rabbana Allahumma ij'alna wa zawjatana wa auladana wa kalamidana muti'an ilaika wa amalan wa faman dagiyan bi kulli ilmin wa rizqan kasiran wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.